Kira ya rame kieu gesrek euy di dongkal. Gimana ya teh? Oh, gang bohong, sirkuit anyar ieu mah. Naon dia na grup. Untuk para pemuda, Kiara Koneng nanti futsal melawan Karangkendal FC jam 1 siang. Oke, ini geus setengah 1. Atuh aing kudunya si Brandy eureun. Aing kudu futsal mah. Cing heueuh. Teang lah ku aing ka imahna sugan aya di WA geus heula. Ih, dibales euy. Diangkat, dibales. Ka imahna we heula tuh. Ren? Yo. Siapa wancik ieu tuh? Aing mah udang. Pan aing teu kuat ieu duh, aing poe mau ni panas pisan kot ka lieur aing. Aya naon tuh bari nage ngaganggu pisan aing mah. Sia mah lu kalek kieu mun aing meuneu gesrek atuh ka pasar dongkal eta sirkuit anyar. Nu dijieun ku si Hawek nih. Nu di pentasen SMA Gang Goong. Cih, aing tadi aya nu ngajak kalawanan futsal. Kumaha ya rek futsal? Aing mah resep manglah nu poe gesrek nu ka ditu mah. Bari nage teu apal aing teu apal aya info rek gesrek ayeuna. Eta futsal sakitu nu ngajak. Lawan gitulah bating sieun. Eta pemuda Karangkendal cenah 1:30 ngajakna teh. Yang 1:30 ayeuna nya 1:30 engke peuting Janari. Ayo tuh cang teh ieu barudakna bisi aruh menyangan duaan atuh futsal. Cang kasanya si kas lagi kitu aya. 1:30 mang. Cih bari nage tunggu 1:30 tadi. Aing bari nage ogah euy ayeuna mah. Tapi da era ku teman teh tetangga pisan tah. Aku moal ditandingkeun mah lah, jangan neangan si Kaslay ayeuna mah. Neangan tiluan. Euy cang neangan si Kaslay. Pan kai masih Kaslay teh asa liwat kai masih Joni heuh. Atuh cuang ajakan si Joni kana futsal sugana atuh rada bisaeun, najong-najong wae mah. Teu bisaeun najong atuh titah kiper. Kepatan ge kurang kene kurang hiji. Kenangan deui. Semaguni we atuh aja. Yuk. Nam. Kapan tadi teh maneh teh bebeja ka urang teh poli. Nah nih ieu geus aya di ieu mah. Panas poe atuh polina ge. Coba urang mah ripuh euy geumpeur ai main jeung batur teh. Jadi bisa lepas nih ripuh euy. Jadi mending kan balik lah. Sudah geumpeur jeung geumpeur eta tiba heula geus main 2 kali. Geumpeur wae na kumaha. Kita ulah ting poli da nama panas na kumaha eta mun baki hideung. Mana sok jadi kalah nahinan cek aing ge. Adalah panas goreng itu kudu poli sarera itu kadung bobolan aja mungkin di lah cinjau ke kayak CS panas haus Bahasan paminta atuh hayang CS segala kepan kulkas lagi orang mata boga atuh bani ge keur panas kieu mah ulah murah CS na kumaha mun kayak udur kita bisa among ka abi nya geus boga di mah mau kulkas maksudnya meser ka warung ka ditu tuh da haus teh atuh piraku kudu teh panas mah da panas kieu mah kudu ku cai es mi seger. Meuli kumaha atuh kapan duit nagen teu boga atuh nu aya we tuh inu mah nih hayang CS sagala. Bisi mandel si Joni na. Aing lari itu panas poe kieu. Ada meremput sama di gor ieu sama. Ayeuna sepen. Oh, udah imah si Joni yo. Aya kieu di Joni na. Pantana mah muka lu. Pantana muka. Nama tuh pucung doan. Don. Bur, Don. kapan sih nang kamu, Bang? Don. Jon? Woi, naon euy, gandengna. Kumaha ieu? Iya Jon, tadi teh. Iya aya undangan futsal cenah ti Karangkendal, kumaha dirawan? Ya, soalnya aing kan aya duanya si Brandy. Oh, nyaman duaan. Buat lah. Kira-kira nah dirawan. Ih, undangan futsal. Ci aing mah kakek nyaho aya undangan futsal. Ih, aing lamun futsal aing teu bisa apa nih teh?
Bari jaba maneh namanya futsal duaan aing teu ngarti. Sih pan heuh Jon pada ujam main teh tek neangan nyamper heula ka maneh engke. Tapi nyamper si Kahna sugan aya. Ah tuh teu bisa mah jadi kiper we heuh bre. Jon lah gua aja aduh aing mah urusan jalma tuh daina mah. Padahal ini hari weekend tapi kamarana yo. Aing mah tapi asa karunya na kamarane. Tuh lah aing ngiperan we aing udah teu bisa eta Oh, iya, gocek-gocek mah. Yuk cong beri samper si Kasa yuk. Cini si Kasa jeung kabogona siga keur pasea heuh. Kunaon itu? Betul cemberut gitu dua nana. Heeh. Kumaha ieu? Arek nyamper. Kumaha ieu dah? Cuma serca itu ke warung yuk, haus ih panas. Kapan orang dia tadi beran duitna iya. Banyak terbuka tuh 2000 mah. Di mana kita boga atau banyak orang kudu boga. Nganjuk lah lah. Manjuk wae. Nganjuk 500 perak cai herang itu. Wajah heran, bilang lagi beak lanjukan ku aneh. Isu cong selamatkeun si Kasai, karunya dicarikan we deui tuh. Bisa babak belur. Heuh yuk cong ajakan futsal yuk. Ulin. Yuk. Hai. Iya cong Hai. futsal yuk. Hai. Di Karang Kendal cenah ngajakan futsal kumaha erek? Futsal. Ayo lah. Yuk. Puca cicing itu baturan orang tidak tadi ini tan geus isuk-isuk poli aya naik ini pusa lain urang iraha di baturan atuh ini tan wae. Hah? Dicarekan? Duh aing mah Ayo. Ah, batu ayo lah. Mulai. Ngarekeun si eta lah ikut yuk. Lain. Jangan di awal mana jangan di lu bayu itu. Ya bisa erek kita gua di pose. Yuk, bat. Kali lah, hai. Ya tuh tungguan berdak. Tuan ka mana atuh cicing radio kunaon esena ulin wae. Yang futsal tuh deh. Mainnya ayo. Futsal Putsal wae atuh tuan tadi isuk-isuk geus poli ayeuna yang putsal cicing we di dieu. Jadi pemasarkeun ieu. Bu. Permen. Patukan duit nagen. Ya beli ayam futsal geus di latar pun. Aduh ayo wah. Kunaon ieu? Kunaon? Aduh, iya keluar ieu mah ieu. Nah, lu keluar. Modal cicing. Iya di dia we modalna. Di dia atuh. Itu walila. Cicing. Heeh. Kasai lapisan yuk. aing kalau gak haredang Yang manten. manten di bakal burit manten yuk. Si Beo kalau heeh. Dia kalah heeh. Woi. Bang. Ya. Ayo. Ayo kita slide. Adan. Tuh dulu lompat-lompat sama tuh. Oh tuh baju biru. Oh. Lagi sari dia lah. Tak ada si Kasai. Rilasan. Aing ngarayu heula. Awewe tadi Pak. Dan Pulang-pulang. awet. Ayo sang ini bisa burit manten yuk, Bat. Cuma jangan lupakan tuh ayo futsal. Pan kayak aya di ditu cenah si Magoni jeung si Hantani di duluan deui. Oh. Yuk, Bat. Ayo tuh. Wah, terus tak. Motornya. Ayo. Ayo. Dorong di motor. Aing mah Punya tempat aing. astaga, aing kudu ada dorong. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong.